Kulihat rakyat menangis kelaparan, pekerja di PHK-kan, pedagang dibubarkan, rakyat dipaksa dirumahkan. Indonesiaku, sampai kapan tangisan ini berakhir? Indonesiaku, bangkitlah, bangkitlah Indonesiaku. Mengheningkan cipta dimulai. Oh, atuh teh nyanyi atuh. Ayo, Mengheningkan cipta apa kieu terus. Pok. Lanjut. Lanjut. Siap. Mana nyanyi tema 17 Agustus mah nasional. Apa mata? Lagu apa meureun? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bet. Aing jadi ingat lagu ieu mah. Di Kampung Bareto mah mun 17 Agustusan sok ngayakeun pentas seni. Kira-kira mana ek ngomong ramekeun. Naik panggung gitu. Lain naik pasaran, atuh naik panggung. Mentaskeun naon tuh, Mang? Ih, sok arera naik panggung teh urang mah. Era digedekeun tah, ieu gedekeun mah. Naon ieu teh? Eta cita-cita gedekeun mah. Oh, cita-cita sugan teh eta. Geus sok panjang. Ih, kan orang mah emang geus gede, Mang, nu urang mah. Geus sok panjang era. Maksudna cita-citana. Oh, cita-cita. Alus. Jadi kumaha arep ngeluangan pensi. Mijakeun ge sok demam panggung aing mah, Mang. Bet, sanca naik panggung minum obat demam anu pede. Edan sama. Aing semakin kari itu, Mang. Waduh sia mah atuh slow we jeung urang mah kos nu kasaha wae. Ih, beneran geus henteu. Stop saeutik-saeutik. Aing ngabuktikeun ka Siti bahwa orang bisa berubah. Sia mah kudu aya dorongan ti awewe wae. Ulah salah, Mang. Di balik suksesnya lelaki ada wanita hebat. Bon cabe. Tapi niat sia mah halus bet. Ieu karak pemuda. Jadi kumaha arek ngeluang mah pensi sia. Kumangke we dah. Tadi atuh ngomong. Geus urang rek nanya nu sajen heula ka Borak. Oke, sip. Bunda. Apa Panda? Bentar lagi 17 Agustusan. Pasti di Kampung Bareto ngadain perlombaan. Bunda bandeng giringan? Sugantar ngagombal nekos kieu teh tah. Bapak Panda tukang es ya. Kok tahu? Karena Bunda telah melelehkan hati ini. Emang kunaon? Ari Bunda bade ngiringan apa henteu? Teu kunonon Bunda, Panda bade ngajakan ngiringan perlombaan, lomba cepet-cepet ka pelaminan. Panda, Bunda jadi GR kan? Ih. Ini GR atau Bun, tapi ulah sabari ngajenggut ih. Habisnya gemes. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pasangan yang sangat tidak serasi.
Kontrol tuh, jempol sirem. Dung, 17 Agustusan milu pentas seni he, supaya ngaramekeun. Saik bener, naik panggung. Yoy yoy, sekalian ajakan si Neng. Bun, ikutan deh. Hayu gas kan? Kita mentas drama cinta yuk. Kayak drama Korea gitu. Heeh. Hei, nu pantes jeung beungeut sia we atuh, ulah Koreaan gitu. Kontrol tuh. Kuma urang we. Urang mah romantis anda di luar panggung. Ya nggak bun? Iya, yang penting mah bunda naik panggung. Iya, sebelum naik pelaminan kita naik panggung dulu ya bun. Kontrol atuh dilarang mesra-mesraan di depan jomblo kronis. Tega siapa doang kan. Itu si DL. Doakeun ku aing sia moal lagi jeung si Neng putus. Kontrol tuh stres. Dasar jomblo kronis, sirik terus. Amin. Kok bunda ngaminkeun sih? Lamun doa jore, eta ke sabalikna Panda. Oh, amin ya Allah. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Lapor. Bendera merah putih siap dikibarkan. Laksanakan. Tapi lo mau ngopi. Ngopi lah tuh. Habis itu goblok. Ngopinya nggak ada. Kopi sianida, Bade. Kurang kolab atuh saya. Bade kolep cau apa kolep pisang? Kolab kui. Cengireun maneh nih, kos bayi bagong. Kontrol atuh. Naon atuh datang-datang siga pas kibra gitu Oni. Kan arek 17 Agustusan, Sep. Persiapan yang upacara. Cara hormat kita bisa lalagaan pas kibra. Wih, ada gini. Kurang nepo tutorial di YouTube, Sep. Di mais latihan. Ih, saya pisan bener. Bangga orang ayeuna mah ka maneh nih. Oh iyalah. Harus atuh, Sep. Salah, Oni. Assalamualaikum dua serigala. Waalaikumsalam. Gak mau pulang, mau jadi goyang. Gak mau pulang, mau jadi goyang. Gak mau pulang, mau jadi goyang. Ah, gak relos ya. Sep, nih, orang 17 Agustusan pentas nih, orang ramekeun yuk. Nah, iya, nuku Asep ditangguhan setiap enggak 17 Agustusan. Siap Asep Mamang. Oke, Sep. Nih, siap. Tuhnya. Wow. Siap, Mang, siap, Mang. Siap, latihan lawe. Arek mentas kenaon tamannya duaan. Siap, Mang. Hate nih. Oke, Sep. Latihan lawe. Siap, 89. Ah, Si Piala coba. Sophia ya sama ah. Emang saya kan mirip aku Sophia juga. Cantik sih. Tapi jurusan Siti. Bisa mau. Ti, cek ini jambu di kampung Baret tuh 17-an cuma kayak pensi bener. Benar. Kunaon emang ah. Tang, Mang Jamu ngajakan AA pensi. Terus? Nyata terus. Ya maksudnya ah badannya ringan. Kumanya ti? Area sok demam panggung tadi nggak mah. Tiga mun ke Pandak City sok ada dak demam ya. Demam apa demen? You know lah. Siti pada ngiringan pensi. Hayu tapi jangan hanya nih. Kumanya ti? Kanjeng Siti ah. Sanes gitu, ama era ada demam panggung. Oh maksudnya era gitu lamun jeung Siti. Nyatu hayu kah? Ulah rek kapaksana. Kita kapaksa tinya hayu orang naik panggung deh duaan nyanyi. Jadi Nah gitu. tuh aya lagi kapaksa. Ya Allah, itu teu kapaksa hayu. Jadi
Bisa tuh terjadinya. Tuh kan. Pancena terjadi. Jadi Oh iya, nya. Halo guys, mengjamu latihan puisi jeung pentas seni 17 Agustusan. Doakeun nya sing lancar. Indonesia. Indonesia. Hari ini hari ulang tahun kemerdekaanmu. Hari yang kurindu di mana merah putih berkibar di setiap penjuru. Indonesia. Seluruh rakyat menyambut gembira. Berbagai macam cara untuk memeriahkannya. Upacara bendera, berbagai macam lomba, hingga mencoret-coret tembok berlukisan merdeka. Tapi bingung. Wahai Indonesiaku, bumi yang sangat kaya, merdeka atas perjuangan para pahlawan, rela berkorban darah dan nyawa. Wahai Indonesia yang kucintai, hari ini nampak murung wajah ceriamu. Kulihat rakyat menangis kelaparan, pekerja di PHK-kan, pedagang dibubarkan, rakyat dipaksa dirumahkan. Indonesiaku, sampai kapan tangisan ini berakhir? Indonesiaku, bangkitlah, bangkitlah Indonesiaku. You're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ Henry Manado. Please welcome Airport Revolution in Dengarkan dulu penjelasanku, Esmeralda. cukup kan Gesa, hati ini sudah terlalu sakit. Dia hanya pembantuku. Selalu itu yang kau ucap untuk menutupi kesalahanmu. Aku sudah cukup muak dengan sikapmu terhadapku, Perguso. Please, jangan pergi Esmeralda, please. Lepaskan. Biarpun saya
Mang, kunaon eta matana berkaca-kaca gitu? Udah Sep, mata kucing. Urang geus latihan maca puisi jeung ke 17-an pentas seni. Judulna teh Indonesia. Urang macana nepi kuat ka mewek. Atuh lain ge kuat mah ari mewek mah. Heueuh, maksudna isi puisi eta nyeun urang mewek. Ah, cengeng, campur mahnya Sep. Lain cengeng sia teh oni aing maca puisina penuh penjiwaan. Jadi cepanan aing mengalir tiba-tiba. Ih, keren Mang. Asep jadi hang buru-buru ningali Mamang maca puisi di panggung da. Heeh, pugu ge urang hang buru-buru maca puisi hareupeun Pak Lurah jeung jajaran Kampung Bareto. Kabeh pokona mah. Supaya non, Mang? Henteu ya. Kata-kata orang tah main pake wae. Atuh supaya kasentuh atena. Duh, kepret oge ku aing sia. Marconi. Ih, cocok bet nyanyikan lagu ini jeung 17-an. Emang rek, ieu kan kelatihan. Neng miluan atuh ti. Bunda, kita kan mau pentas seni drama cinta. Tadi kan udah latihan. Iya Panda, emang nggak boleh naik panggung 2 kali. Boleh aja. Sok mangga. Emang lagi lamun nyanyinya lobaan, lebih keren dong. Vokal grup gitu. Ih, boleh. Saik bener, ayo. Emang Panda rek miluan. Ikutan atuh Bunda. Ih, tiruan wae Panda mah. Kontrol tuh Bunda. Teuing atuh Neng ajakan kan ramean leuwih resep. Saik sit, tuh kan Bun. Nya deh. Ini Neng, terus boga panggilan saya. Aja nih. Iya, Pak. Sok mulai tah. Udah dijelaskan deui emang. Aduh, Sabarnya. selalu sabar nunggu ama kalau nggak ada kepastian. Pastian mah aya nang buktikan wae perubahanna. Kudu berubah jadi naon atuh ti? Spiderman, Ultraman, Hero Sableng apa Gundala? Jadi imam yang baik Bun, kita kayak obat nyamuk ya. Iya, kayak kambing conge. Ngomong kambing congena ulah ka Panda tuh Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nambah ada personil. Duluan vokal grup ya, jeung acara pentas seni Agustusan. Ih, urang mah rek maca puisi. Kurang si Asep mah rek nari. Nari naon teh, Sep? Gak mau pulang, maunya digoyang. Marconi, lalaki-lalaki teh nari. Siapa? Kiri wae maneh mah dong. Tuh, Sep. Bebas tuh. Yang penting mah acara 17 Agustus di Kampung Bareto. Meriah. Oh, tuh, Mang. Yoi. Oh sih, tuh ini atuh dah. Yang penting mau ulang nari talanjang ya. Oh. Pernah ningali emang. Ini segala resep itu ningali hari perempuan. Itu atuh dari sore ya tamah. Ayolah, gaskan orang latihan. Oh, sikat bet lah. Mang, Marconi, Sep, miruan mah. Jadi 2 kali naik panggung. Racut. Boleh. Oke, gaskan. Kalian. Sip. Sikat bet, nyanyi. Tanah airku tidak lupakan. Kau terkenang selama hidupku. Biarpun kunaon sih gelis? Kok cicing wae sih? Ya Allah, ambekan Lebay mana masih? Terus kali itu ada mau latihan mah balik. Arek naon di dieu ge? Urang mah arek latihan ieu. Kontrol tuh, kontrol. Ulah bentak-bentak. Siti. Enggak, salah Ih, nah jadi lari bekieu sih. Resep ya, orang si Betty Sep. Jangan ngajak sarongan deui. Tadi mau si duduk. Gas atuh ulah sok ribut. Ada nari mati. Siti dibentak-bentak dulu. Panda sih. Respect. Sumutna. Nyamber wae.
Hampura bet keceplosan. Sia dah. Awas ya kali deui ku aing sentak-sentak si Siti. Anggeus, ayo latihan deui, geus kira salaman damai. Hampura bet keceplosan. Latihan deh. Ayo. Gas. Hitung mau dihitung. Gak. Tanah Airku tidak kulupakan, kau yang terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak lupa. Nya Pak, kedap Siti keur latihan ieu vokal grup jeung acara 17-an. Nah, alasan kayak bisa dua anjing dak ieu kan? Pak, punten Pak. Bapak teh saya Pak. Pentak sengor ke anak Bapak. Komo di muka umum kieu mah Pak. Saha maneh geus wani memagahan. Saya Betty. Mau cinta ke anak Bapak. Hah? Geus wani ngajawab aya maneh ka urang? Geus boga naon maneh? Maaf Pak, ulah kieu Pak deh carana. Tegaduhna naon abdi mah. Abdi ngan ngagaduhan cinta jeung kasih sayang nu tulus ke anak Bapak. Ih, najis. Hah? Saya terharu. Boga cinta dan kasih sayang. Saya ge boga cinta dan kasih sayang mah. Pantos atuh Kak izin tuh loba barudak oge. Siti Cing. Mana bisa? Jampe hudu. Jampe sholat bisa. Nah, di Cing. Lu kitu acan teu bisa. Ngomongna geus boga cinta, kasih sayang. Basa-basi doang dah. Gitu dah. Kumaha arek jadi imam jeung anak saya. Teu bisa nanaon. Jadi biru balik. Ngapa, Bro? Misbet gak jamil hati. Selaukeun brother, tetap perjuangkeun cinta sia. Ini lanjut deui latihanna, kumaha? Bet. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang. Terus kene dah latihanna. Bet, Bet. jadi kacau kieu. Terus lain mah orang terus lanjutkeun we latihanna. Tapi moal geunah nu gitar nama. Percuma atuh Bun, kita latihan drama cinta. Mau jadi atuh pentas di panggung urang maca puisi deket Aura. Ini kita pulang nih. Mau latihan dewe nih. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang.